Bersihan naon? Bersihan dosa nu hukukul adami, hak-hak jeung papada jalma. Atuh bersihan kalbu bisi ibadah urang dicampuran ku panyakit hate, aya riya, aya sum'ah, aya ujub, aya hukul madah, rek ngalaksanakeun salat teh sabab hayang dipuji ku batur, bisi aya panyakit kitu leungitkeun saeutik-saeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabi wa huwa al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah manane wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Innal Isra'a wal Mi'raja ta'limun li ummati. Al-hadis manane wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Al-mukarramun, para masyayikh al-kiram, para alimil ulama, para ulama, para asatidz, para kiai, para muallimin, anu kupribados dibika hormat, dewah Allah dimuliakeun. Bil khusus al-mukarram guru ulang sadaya setempat, dewah kulawargi. Bil khusus akhina billah al-Habib Reza. Oke, para masyayikh, para guru-guru anu sanesna sanaos dari sebatan hiji-hijina, namun insyaallah tengirangan rasa hormat bagi ta'zim pribados kawaranteuna. Usami dipika hormat bagi Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, bil khusus pemerintahan terdekat, Bapak RT, Bapak RW, tadi mewakili di Pamung Desa, Bapak Sekdes Luah Rengrengat. Usami kupribados dipika hormat bagi Allah dimuliakeun. Panitia penyelenggara mewah pengurus DKM di masjid, sareng para jamaah, para bapak, para ibu, sehingga para pemuda, mewah para pemudi, satriawan wa satriawati, sadaya nampa hadir sepuh mewah anom tebih oge mucaketna. Usami kupribados dipika hormat oge ka Allah dimuliakeun. Sehingga kamuratibul auqat, pengatur waktu, penata acara, parantos maparingan waktos kapribados ngiring jumarios. Dina ieu waktos usami kupribados dipika hormat oge ka Allah dimuliakeun. Langkung dipayun urang sanggakeun puja puji kali syukur kadat Allah nu Maha Gofur,
ngaturahkeun ka panutan alam Habibana tercinta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin anu mulia, syukur anu kadua urang sanggakeun kadat Allah azza wa jalla. Rahim irodah mantena dilaungi ieu urang sadaya tiasa riung mungkulung pokok karodok katepung laut katepang wajah pamprok jonghok katepung carita. Dinararaga mengikuti mata rangkai acara dan upacara pengawasan dinararaga ta'ziman wa takriman wa tamjidan wa tasyrifan wa tazkiratan. Ni emut ngagungkeun kana hiji kejadian anu agung, peristiwa nu aneh, peristiwa nu teu aya papadana, peristiwa nu teu aya bandinganana, nyaeta kajantenan diisrokeun sareng dimi'rajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana Isra sareng Mi'raj Rasul teh dawuh mantena mangrupakeun ta'limun li ummati. Piwuruh pelajaran tur papatah kangge janten umat. Bapak Ibu kaum muslimin anu mulia, dina taun ayeuna peringatan Isra sareng Mi'raj tidak semarak seperti tahun-tahun kebelakang. Terlebih para bapak, para ibu di daerah Simkuring, daerah Belah Kaler, rada sesah nyuhunkeun isu. Di urang mah moal meureun ya, di Parung Ponteng mah bebas. Da si Covid lagi moal datang ka dieu. Aya seteh di dataran rendah dan jauh daripada pepohonan. Ai daerah Parung Ponteng mah masih keneh rindang, masih kena selerta tatangkalan. Maka yang termasuk zona-zona merah itu daerah dataran rendah, Jakarta, Bogor, termasuk Surabaya sudah bukan zona merah lagi, tapi sudah zona hitam. Gara-gara muslewi hidurna jadi hidur. Daerah urang masih kena rindang, masih kena seueur tahap tumbuh-tumbuhan, masih kena seueur pepohonan. Mata di daerah Cibober langka si kopi daekeun ngilu ka dieu. Sieun ku tetangkalan. Tetang dulur sadaya rahimakumullah, alhamdulillah di urang mah masih kene semarak. Daerah-daerah nu sanes kurang pati semarak. Ada beberapa rerencangan anu memang jadwal pengawasan di hiji daerah langsung dibatalkan karena tidak ada izin. Ya, dulu rahimakumullah ada serba susah. Yang namanya pemerintah mau tidak mau harus kita taati. Yang namanya pemerintah harus kita turuti. Karena perintah daripada pemerintah itu merupakan perintah dari Allah, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Mereka memerintahkan karena memang sayang kepada masyarakatnya, tetapi perintah itu secara global, secara universal, tidak mendetail. Artinya nurul rahimakumullah, beberapa himbauan pemerintah menyikapi daripada situasi dan kondisi pada saat ini. Ayeuna rojaban liungan model cara urang kieu di sebagian daerah dibatasi. Boleh mengadakan maulid, boleh mengadakan liungan Isra Mi'raj, tetapi penceramahnya harus dalam kota. Mubalikna desa setempat ataupun kampung setempat. Kan kurang aneh meureun bapaknya. Lamun urang misalnya rojaban di masjid jami ieu, tapi nu nyariosna nu nyagengna ustaz setempat deui asa mingguan ge euy, kali kitu. Jawabanna teh padahal manehna teh mingguan teh tara hadir. Ngan kitu budaya da emang sudah jadi budaya.
Hayangna nu di luar. Padahal kan ngaji nama gitu-gitu kene. Kita memperingati Rajaban mubalika di mana di Jakarta. Padahal ngaji nama gitu-gitu kene. Purudul wudu'i, sintakun sakitu urus. Hadirin rahimakumullah. Tetapi dalam rangka kita menyikapi himbauan pemerintah tetap harus kita laksanakan. Pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan. Satu, bahwa kita itu harus sering mencuci tangan dan kudu dititah minum wawasuh mangga oke. Harus enggak? Paling kedua barangkali 5 kali sampai sabeting dari Abdas. Agama lebih pertama daripada pemerintah menghimbau. Himbauan pemerintah adalah mencuci tangan. Itu himbauan pemerintah. Himbauan agama bukan hanya mencuci tangan, tapi pada aflaha man tazakka, bahagialah orang yang selalu mensucikan diri. Lain ala kadar wawasuh pandangan hukum, tapi man tazakka, tazakka zahiriyah, tazakka batiniyah, membersihkan hati, mensucikan hati, dan membersihkan jasad, badan tina rodail, tina kotor anu teka tempok, yaitu disebut dengan hadas. Atau orang yang melaksanakan ketetapan selalu ngawasuh 2 dampal pandangan. Memang ngalaksanakan atas depan ayat pasunatan heula sanes. Pasunatan sadacan ulang ngalaksanakan atas ngawitan atas teh qasdul wajhi ngawasuh pamunteun sadaacan ngawasuh pamunteun ayat pasunatan di antarana qasdul kafair ngawasuh 2 dampal panangan. Patul muin lebih diheula daripada himbauan pemerintah. Qasdul kafair ngawasuh 2 dampal panangan. Bari niatan ada usulanil wudu'i, nyumponan pasunatan wudu supaya ngahasilkeun ganjaran anu istiqlal masing-masing. Nuju urang ngawasuh dampal panangan niat abdi nyumponan pasunatan wudu. Wasuh panangan. Agama tidak menyarankan hanya mencuci telapak tangan saja, tapi aya pasunatan deui anu sanes al istinsyaku nging secai kana pangamun. Nah kunaon kang makin secai kana pangamun di sisi Covid aya dina jero irung. Ku urang kana cai dina panangan, tos bere cai dina panangan kecil, ku urang teh disedot kana pangamun satengahna dina pangamun sebrengkeun. Lalu teh make disebrang-sebreng kitu bisa aya si Covid nyumpel di dieu daleunna geus bersih. Qad aflaha man tazakka. Dikaluarkeun virusna ngaran virus disebutkeun Covid, ngaran panyakitna corona. Batakan abdi mah kabarudak santi sok nyarankeun gantian ngaranna atuh entong corona wae. Ari corona mah taradaikeun pisah pan. Corona babarengan we ayo bahasa Arabna corona, bahasa urangna babarengan wae. Urang ganti ngaran panyakitna parokok. Jadi ayo nama penyakitnya naon Kang? Penyakit parokok. Jadi penyakit corona, ari corona mah taradaikeun leupas beuneuh. Kamana-mana ayo ngintil penyakit naon teh corona gantian penyakit parokok. Di mana-mana urang angkat-angkatan taradaikeun ngilu sia teh mah cicing we. Hadirin kaum muslimin anu mulia, pasunatan dina abdas pek istinsa ing secai kana pangamun. Jala kadar cukup ing secai kana pangamun pasunatan dina abdas satiacan urang abdas teh naon wal madmadah ketemu isi aya nyumput dina sela-sela buntu eta si Covid urang dikumur-kumur cai dina jero baham. Sebrengkeun we, cidukeun, utahkeun, kaluarkeun. Eta teh naon tujuanna? Ngabersihan cangkem urang, ngabersihan baham urang. Sumawona aya pasunatan anu sanes diantawisna wasiwaku. Siwak teh naon bahasa agamana mah nyusur. Di mana-mana urang sadacan abdas teh kang nyusur heula belah dieuna mah nu deukeut gosok gigi. Oh, malah urang akan
rek sholat subuh berjamaah ka masjid, ulah datang langsung ka masjid wudu hungkul ketemu henteu. Nalika awe salam teh batur ngalieun ka belah urang ngalieun ka manehanana, urang dihahkeun kan batur teh meni cengir teh. Gara-gara naon ngangse paham urang asa bau cubluk cenah kitu. Makanya ya sunat-sunatan supaya tidak madaratkeun ka batur wasiwaku nyusul heula sabada siwak teh al-madmadah ketemu bisi naon eta teh bisi aya si kopi nyelap dina irung dina naon dina untuk urang dina wawas urang kaluarkeun eta si kopi wal madmadah. Agama lebih pertama menyarankan maka urang ngalaksanakeun abdas aya pasunatanana al istinsak wasul kafair wal istinsak wal madmadah wasiwak itu wa min sunanil wudu diantara pasunatan wudu. Aku leungit pasunatan wudu umpamana urang teu dilaksanakeun ece aya wuduna. Jadi wudu lauk ngawasuh dua dampal panangan. Sok sanajan kekeceprekan ya, sok sanajan kekeceprekan ngawasuh dua dampal panangan tidak sesuai langkah 6 langkah nu dianjurkeun ku pemerintah. Ngawasuh dua dampal panangan aya jeung baru jeung ngawasuh panangan pang kedul jalma ngalaksanakeun wudu teh sapoe saputing pan 5 kali. Rek sholat lohor wudu heula, rek sholat asar wudu heula, rek sholat maghrib wudu deui, rek sholat isya wudu deui, rek sholat subuh wudu deui. Aya tu leuwih kedul tibatan 5 kali eta jelema sabaraha kali 3 kali. Sholat lohor jam 2:30 terus lila dur we asar atau sholat asar langsung teu wudu deui. Lohor jeung asar disakalikeun wuduna. Maghrib jam 6:30 dur teh waktu isya teu lila langsung sholat isya wudu isyana wudu maghrib. Hari subuh jeung celing we manehna mah sorangan kecuali sok aya nu dihijikeun jeung wudu isya dan sholat isyana jam 4:30. Bapak Ibu kaum muslimin anu mulia, eta paling sakedik jalma anu ngalaksanakeun abdas dina sapoe saputing minimal 5 kali dulu candeng anu sejena jeung urang mapan sesuai protokol pemerintah, protokol kesehatan pemerintah sok dilaksanakeun. Jelema teh tepati jauh cara manuk ayeuna mah disemprotan terus dipoyankeun kan gitu. Harus sering berjemur minimal 15 menit antara jam 9 sampai jam 11 minimal berjemur 15 menit. Tanpa bapak-bapak kadang-kadang diisu tapi kalohor di sawah berjemur tapi kaleteng eta punuh gara-gara lain berjemur eta mah moe maneh begitu. Berjemur 15 menit ece tapi kaki nongeng we ngaramet di sawah berjemur eta teh lain berjemur begitu mah moe sorangan. Dan berjemur 15 menit disarankeun oge antara jam 9 sampai jam 11. Urang mah di jam 6 di jam 6:30 geus nyongcol di sawah. Berjemur waktu jelema teh disemprotan mina urang mah nyabak caina oge jeung leutak malahan ya di sawah. Ai leutak leuwih utama batakan dina ngawasuh najis mubalaghah naon sababna henteu make kudu sabun. Padahal ayeuna zaman teknologi canggih. Padahal mah dengan utos we atuh sabun kuring sok keuman geudeung teh. Pati kala urang upamana nyabak najis mubalaghah urang baseuh hinjir atawa kalbun baseuh pantel jeung we jeung kulit urang pan kudu disertuna diwasuh 7 kali salah saeukeuna dicampuran ku taneuh. Taneuh teh naon objektif. Naon sababna make objektif hiji dulur rahimakumullah karena ada virus najis mubalaghah yang tidak bisa dihilangkan oleh perkara lain terkecuali oleh taneuh. Sanajan dikeuman kuring sok meunang saminggu walaikeun paeh virusna.
Tapi lamun kutane kucari dicampuran kutane langsung leungit. Itu berdasarkan penelitian. Najis mughalladhah kudu dileungitkeunana dicampuran salah sahijina ku taneuh. Kaduana objektifna ari taneuhna teu kudu gila, teu kudu meuli. Kau kecil keur dileuweung, keur di pasir, paantel kulit jeung najis mughalladhah. Lamun memang diwasuna kudu ku sabun leuheung lamun aya sabun. Kumaha lamun eueuh sabun, sabunna teh diwarungkan kudu meuli heula. Ari taneuh kudu meuli teu perlu, maka agama leuwih nyaeun. Dulu rahimakumullah gawasul najis mughalladhah tinggal campuran cai ku taneuh teu kudu dicampuran kulit insya Allah kudu dibeuli heula saluhur lamun di pasir teh aya warung kumaha lamun eueuh warung kan kudu ka pasar heula gadiki. Maka kan agama lebih jeli, lebih teliti, lebih nyaeun ka urang jadi umatna. Kudu jalma teh kudu disemprotan minum pangihkeun cai lagi. Nurul rahimakumullah aturan kan mudawamah wudu oge sapoe sapenting cekati 5 kali. Katakan aya ujuran geuningan tina agama dum ala taharah yusa alaika rizqu. Langgengkeun ku anjeun aya dina suci maka yusa alaika rizqu bakal dijembarkeun rezeki anjeun. Bapak Ibu nu namina rezeki teh lain duit hukul. Kadek orang parung poteng ibu-ibu lamun mikiran rezeki sok pikiran teh kana naon? Karena kertas warna beureum cap dua bapak-bapak nu make kacamata. Pikiranna geuceul kumaha rezeki ayeuna alhamdulillah. Alhamdulillah naon? Nuju lancar ayeuna. Lancar kumaha bapana usahana keur jalan. Jadi kumaha kertas warna beureumna selalu ngalir. Lu ingat teh rezeki teh kertas warna beureum. Nalika mangih kertas warna coklat mah rada jamput teh. Biasa. Ari can tepi kana derajat wanita sholihah mah biasana sok rada jamput. Lamun kertas warna biru rada nyengso saeutik bibirna teh. Lamun kertas warna coklat jamput teh istri sholihah mah sanes kitu ceuk. Nu kumaha tuh kumaha diberekna we selalu senyum. Cek salaki mah ieu artos 100.000 sing cukup ya sabulaneun mangga. Kitu we mangga teu oleh mangga we. Aya teu sabaraha 10.000 kudu mahinya sabulaneun mangga kitu. Dan teliti jeung cerdik cerdas. Cek salaki teh mah ieu acis aya 5.000 kudu cukup sabulaneunnya mangga. Peserkeun kana naon bapana ya kana katuangan atuh mangga. Geuceul cerdik teu tong jametkeun tinggal gini teh we ka warung meuli we uyah nu teh kanuan teh kitu nya. Pati-pati salaki hayang teh silaya colan uyah we. Apa cukup sabulaneun? Saganu cukup sabulaneun? Cukup. Cek bapana mamahna ieu artos 10.000 kudu cukup ya satahunun tong make kudu jametun mangga bapana insyaallah bakal cekapkeun ieu artos 10.000 satahunun tinggal ngagiritik we ka toko ka pasar meuli we kalender pan kalender 10.000 meuli kalender 10.000 pati-pati bapana hayang dahar tinggal bukakeun we dina kalenderna ayeuna bulan naon bulan Januari tinggal tempoan. Cerdik awewe nu kitu cerdik, cerdas, pinter, teu jametun teu salakina kita mikir nu kitu. Hadirin rahimakumullah, ngan teu dilakon bahasa barudak santri mah eta kita mikirna teh takdiran. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dauh keterangan dum ala taharah yusa alaika rizqu langgengkeun ku anjeun aya dina suci maka anjeun bakal dilengkakeun rezeki ku Allah. Salah satu rezeki yang tidak kita prediksi, yang tidak kita sadari adalah rezeki kesehatan. Bapak Ibu, kesehatan nikmat rezeki anu luar biasa. Namun orang sering ningali di rumah sakit sejalmi anu teu daranaman.
Komo pajawat zaman kiwari ayo disebutkan pajawat kopi diisolasi. Tapi kakek sesorangan di kamar baturan. Nu biasana budak didik ka sawah ieu teu meunang ka mana-mana diisolasi. Aya nu diisola, isolasi mandiri henteu ari didatangkeun ka rumah sakit pangandaringkuk we sorangan di jero imah. Anak jeung pamajikan ngajarauhan isoma disebutkeun. Panyakit ayo panyakit tuh rupa-rupa panyakit darah tinggi dan kekerekelan we beunang darah teh naikeun turun-turun aya teh nu panyakit teh nu berat penyakit berat kalau penyakit berat satruk berat kalau satruk kan saya nyari bukan berat atuh kemudian satruk hadirin rahimakumullah, rupa-rupa penyakit zaman kiwari dulu rahimakumullah ya tanu mawi alhamdulillah urang diparidan kesehatan ku Allah. Maka salah satu kuncinya adalah alat toharah langgengkeun ku anjeun aya dina suci. Bapak Ibu urang hartosna langgeng aya dina suci lain ulah hitut ulah kahampangan ulah kaberatan ulah pantel kulit jeung apa majikan atawa jeung salaki di mana-mana urang gaduh abdas rek we hitut jadi batal maka keluar kudu abdas deui aing beres abdas teh urang hayang kahampangan jadi KWC balik urang kahampangan teh tong hilap abdas deui rokil hadasil asghar maka saineng-inengna dirina aya dina suci. Maka faidahna salah sawiosna di mana-mana jalma maot keakayaan dina suci manehna maot keur gagaduhan abdas maka sakaratul mautna bakal dihadiran ku malak Jibril. Saha anu teu kabita maot dihadiran ku malak Jibril. Lamun urang aya dina suci bade bobo abdas heula bugah bobo langsung abdas deui najan hudang tipe-tipe oge alusna mah wudu deui ieu teh teu sare upamana kabiasaan sare jam 8 hudang jam 1 sanajan terek tahajud oge diridik ka cai ngopol wudu heula memeh sare deui langsung urang-urang naon ini deui KWC ini deui ka kamar deui sare deui teu boga teu ngalaksanakeun tahajud dan boga wudu reup sare udang jam 4 diri di KWC wudu deui kitu kuduna makan eta salah sawios sunnahna Kanjeng Rasul alat toharah langgengkeun ku anjeun aya dina suci. Maka protokol kesehatan yang dianjurkan ku pemerintah mencuci tangan fatul mu'in yahya kusin bukan hanya ghuslul kafain tapi mensucikan diri tina penyakit atau tina kotor batin nu bentukna hadasil asghar. Maka di mana-mana orang rek nyanyabaan, di mana-mana orang rek angkat-angkatan pek urang teh aduh abdas heula bisi ku ke paantel atawa paampok jeung jalma teu wau urang bisi manehna ngabogaan panyakit bisi manehna terpapar COVID-19 antel jeung urang malah manda urang ku boga wudu kaja karaksa kajaga dulu rahimakumullah. Maka kayaan pemerintah diantawisna nyaeta ghuslul kafaini ngawasuh dua dampal panangan. Aduana anjuran pemerintah physical distancing. Dalam physical distancing teh kan bahasa ayeuna bahasa urangna jaga jarak. Jaga jarak teh lain berarti ulah kudu patojanya. Maksudna jaga jarak teh dilalahna mah ulah deukeut-deukeut jeung jalma anu urang teu wau. Jadi jeung tatangga mah pirantu jaga jarak. Lamun ieu dulur ulah sok main ngagoreng. Padahal tukang gorengan saeutak saeutik digoreng. Kagorengan batur atau pemberitaan anu teu paralumuh terus digoreng. Maka lamun menyikapinya seperti itu urang antepkeun dalilah kalilaan mah minum digoreng bakal tutung sorangan.
Narasa lampung manung jalma lampung batu umpamana ngagorengkeun urang ge terus ge antep ke wilayahna daki ge tutung sorangan lamun urang di openan urang diangkat atuh ngalila kana tutungna teh geun we antep ge tutung sorangan lamun di masjid-masjid deket sisi jalan masjid-masjid sisi jalan mendingan kamari rame aya masjid anu ditutup dengayakeun Jumatan, dengayakeun sholat berjamaah, bahkan gerbang lagi ditutup. Wajar lamun masjidnya sisi jalan, karena masjid sisi jalan tempat lalu lalang orang. Bisi aya nu ngadon sholat di masjid eta, manehna terpapar penyakit COVID-19, suke bisi nularkeun. Lu padahal urang dinya mah sarolatkeun di masjid eta. Di Payun ayam masjid di daerah Purwakarta diberitakan bahwa masjid ditutup, pintu gerbangnya ditutup, pintu masjid Payunnya ditutup. Jelas itu memang nyata, gerbang masjidnya ditutup, pintu masjid Payunnya ditutup, tapi pintu penggeredaman henteu. Naon maksudnya pintu gerbangnya ditutup? Bisi jalma nu ngaliwat di Bandung naik ke Jakarta keur istirahat di masjid eta dengan ditutup gerbang lagi banyak terjadi eureunna teh. Atawa nu di Jakarta rek kaci ka Bandung ngaliwat ka masjid eta rek eureun maksudna rek istirahat. Bisi manehna terpapar COVID-19 rek eureun terjadi dan sabab pintu gerbangnya ditutup. Ari urang dinya apa kamar sikit tetep jalan tukang supaya teka tempun aya anu asup tali di urang teh kudu ditutup masjid di urang nu jauh ka urang jauh asorang ku jalma ti luar pamana pamarentah teh masjid kudu ditutup masjid jame urang di dieu urang tutup ya atuh teguru di urang mah. Naon eta karpet ampatkeun biasa. Da moal aya jalma sakonyong-konyong datang ke Jakarta ngadon salat di dieu moal ya. Oh, atawa jalma di Jakarta ngahaja ieu teh ka Parungkon teh naon ngadon salat maghrib moal. Tahu ngahaja rek ngadon salat subuh moal. Urang Parungkon teh ge pancan kabeh kamar rasigit. Jadi kalau akan ditutup masjidnya dengan mukakeun physical distancing, jaga jarak dengan orang lain, wajar-wajar saja kalau di masjid. Lalu di masjid anu sisi jalan aya jaga jarak pantes karena urang sholat ulah dia urang Cianjur ulah digireun urang rada jaga jarak. Ari jeung urang di sakampung mah atuh biasa lagi ngurut babarengan ngopi sakelas kuduaan kudu make sholat kudu jaga jarak kudu tegur masalah jeung pamajikan mah kudu jaga jarak make kudu diturun segala cek indungna teh bapak anjuran pemerintah dengan urang teh kudu physical distancing. Namun physical distancing teh jaga jarak jadi kumaha penting ayeuna mah wayahna nya bapana sare di kamar hareum abdi di sare di kamar tukang cek bapana siap penting ayeuna hukum lain lain. Tapi kakek kewe datang himbauan dari pemerintah, kumaha mun 3 tahun datang teh. Bener teu hiji syarat izin pamajikan sarena teh pakia-kia we. Makana minum we panasea di rumah tanggana teh gara-gara sare tara babarengan. Katakan bapak usahakeun sare teh babarengan we jeung pamajikan sanajan katongong-tongong ge keun bae. Tahu teh ngajaga dina rumah tangga ulah pasea wae. Kayak gitu masalah ini di kamar hareum pamajikan kamar tukang teu oleh panggil dengan jamedut kan hese. Ari kitu malah usaha kamar sakasur pati-pati jamedut ge pati-pati pamajikan ngalieur salaki ngalieur kan moal jamedut teh jadi si mesem ka ditu teh geus terus nama eta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Physical distancing, jaga jarak. Artinya jaga jarak itu makna filosofinya jangan terlalu bergaul dengan orang yang baru kita kenal. Dia mah mos kahiji. Mau di pasar gila di antara dulu rahimahullah sidina jalma munafik kejadian di antarana
di antaranya ciri nanti di mana-mana ke pasar sok isuk-isukan balik harese ayo teh sok itu tarawih ke pasar udah we mau kali lila ke pasar teh beli cengkeh 10.000 nawarna aya setengah jam dua ya biasanya gitu beli baju terkira harga 100.000 mereka nawar enggak kengkeh setengah jam sekuralan kuliling beli kadinya putar deui sapasang dikulilingan balik teh kadinya deui we luwih teu mangih deui hadirin kaum muslimin rahimakumullah nu katilu anjuran pemerintah teh naon memakai masker ayo urang geus sekarang masker tara ada rek naon atuh bapak-bapak mah komo teu kasiwer abdi kamari ku ketua PWI gimana KPM kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren berjalan sesungguhnya berjalan baik-baik saja. Apakah prokes protokol kesehatan diterapkan? Oh biasa baru dak tetangga nenek ngaji ke tetangga warudu heula. Physical distancing atuh nu hadirna di kuraya 20-30 orang. Apakah di pesantren dianjurkan memakai masker? Sekali kasiwer. Terus berkurang, kan aku nggak ngurusnya sampai lalaki hukum lah, sampai lalaki teh apa lalaki nggak perlu. Dua pegawai anak cara di parung banteng itu kemudian sampai lalaki kan dua hendak lah. Jadi terkasih pakai masker terkasih akan nanti lalu terjadi jebrot ayah operasi justisi beneran terjalan masker aktara rese naon cekrek deh udun bekieu tadi di tanya ku anggota teh beneran warang hukum kang pada ka mana ka pasar anak urang silakan teu ngenge masker kan keurun itu tinggalikeun atuh benak urun make masker kumaha urusanana mohon mangga atuh keras jadi aya kelahna lalaki ibu-ibu mah eueuh kelahna aku kelana itu dia pahal itu mah bisa mereka kelas berdiri kasih waktu memakai masker anjuran pemerintah itu kita lihat di layar tulisannya mana filosofi daripada memakai masker itu apa kul khairan aw liyasmut berkatalah dengan perkataan yang baik aw liyasmut atau nggak betem sama sekali ngomong apa jelema lamun make masker ngomong lagi kan cara terkadang itu ruku ya makanya anjuran pemerintah memakai masker ada dispensasinya ada situasi yang diperbolehkan ketika berpidato ketika berbicara itu diperbolehkan membuka masker itu protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi lalu orang ngomong menang memakai masker, tapi sok saja orang memakai masker, dilalah gertisan daripada memakai masker adalah khairan. Berkatalah para ibu, para bapak dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu seperti apa? Perkataan cariosan kaul kalam anu ngandung manfaat terlebih kaditukan lumata kahasilkeun kana ganjaran cariosan anu mata kahasilkeun kana ganjaran teh wiridan tahmid tahlil takdis tasbih tahlil hauqalah jeung sajabana itu cariosan anu khairan maka Allah memukakan di Al-Quran qad aflaha man tazakka kadituna wa dzakara asma rabbih fasalla itu filosofi daripada memakai masker adalah wa dzakara asma rabbih eling kajenengan pangeranana loba zikir itu perkataan yang baik cariosan anu sae kecil lakosan aja kurang ngaramet terbaik bari ngaramet wiridan subhanallah subhanallah lain ngerumpi kagosip aya tukang aciu tukang sayuran kalih jeung tatangga ngobrol kemana-mana ngeureun kan teu kira cengek 10.000
Oleh kita ngobrol aprak-aprakan kan itu kadir ulah loba keun tasbih badak dengan hauqalah macakeun la haula wala quwata illa billah bade ngaoskeun tasbih Yunus i'tiraf kana diri pribadi subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin bade maca hauqalah la haula wala quwata illa billah daya-daya dan daya upaya terkecuali pertolongan Allah. Maka dengan salah sawios kaidana hauqalah dina salah sapina dengan diuningakeun man qala hauqalah fi kulli yaumin mi'ata marratin lam yusibhul faqru saha-saha jalma anu ngamulazamah anu ngamudawamah nu ngabiasakeun maca hauqalah teh nyaeta la haula wala quwwata illa billah fi kulli yaumin sadinten sawengi dalam jangka waktu 24 jam sabaraha kali macana mi'ata marratin 100 balik mi'ata marratin 100 balik maka janji eta keterangan lam yusibhul faqru tinggal cek barudak sante bil mudore yusibu dilapikeun ulah madana ta'bid mual kageunaan ku sifat fakir maneh bapak yang beunghar yang fakir hayang beunghar lain hayang beunghar cekap di mana hayang tuhya di mana-mana butuh hayang naon beunghar oge anu loba nu ngabeurik mah diweuh opa salah nama 2 hektar kan hutan kabalna 2 miliar pan diweuh deui hadirin rahimakumullah mobil nama loba kan hiji tabrakan anu hiji gantian olina nu hiji padahal geus gunul ripuh deui loba mobil kitu maksudna jalma anu beunghar teh nu kumaha anu tuhya di mana-mana butuh aya aya teu boga mobil pati-pati urang ngabutuhkeun aya eta rahimahumullah cenah boga mobil cenah teu boga mobil kan kumaha personal eta mah kumaha personal kumaha individual cenah boga mobil abdi mah pati-pati hayang berangkat jam 12 penting tinggal kan diri tapi jalma teu boga mobil di mana-mana butuh aya teu mikiran mobil ya jelma teu boga mobil kan pati-pati mereka gidik rek keluar rek aya pangabutuh keluar aya we urang sok inyeumeun teh mah teu mikiran pajak tuh kan mikiran pajak gitu mikiran pajak disebut pajakna pajak naon kan pajak mobil saha mobil tatangga sok ieu we kudu dipikiran ku urang mobil batur maka kan abdi mah sok kadeh je lamun aya jelema nu sok ngomen atawa ngoreksi karena perkara wayang batu kamar haji pakai beli mobilnya kalau gitu bapak cuma satu jauh di jalan hari gitu kuat tapi mau mikiran kita garasinya rek di mana siapa sepieur ting batur lu beli mobil batur lu nyeparanana dan baik di garasinya rek juga sabodo kumaha batu bener sok aneh di urang mah dulu rahimakumullah kadang-kadang bisa ya kayak gitu kudu leungitkeun dulur kaum muslimin anu mulia lam yusibhul faqru jalma anu lamudawamah maca hauqalah la haula wala quwwata illa billah sadinten sawengi 24 jam sabaraha macana 100 balik lam yusibhul faqru mual kageunaan ku fakir cek budak malah cepan abdi oge hoyong teu katepan ku fakir dianjeunna we dawam we maca hauqalah la haula wala quwata mampu sakaliguskeun badan tepan subuh maca hauqalah heula 100 balik nyaeta kang teu mampu ari disakaliguskeun mapan biasana di urang masuk dikiridin atuh kiridin we eta oge da ibu-ibu ge di abdi aya nu sok kiridin majikom sapoe 2000 teh giridit katel sapoe 1000 meningkatkeun sabulan amat digaot teh tapi 30.000 mah berat teh langsung disakalikeun 30.000 mah dibayar dan berat atuh 1000 sapoe we dikiridit dinawirinan ge supaya teu berat kiridit
Nah menang atau dina urang ieu oge menang dikiri-kiri atuh dina wiridan teu meunang. Da kumaha kiri-kirina badan netepan 100 dibagi 5 menang 20. Pada subuh 20, pada lohor 20, pada asar 20, pada maghrib 20, pada isya 20 sampai saputing hasil we maca la haula la haula wala quwata illa billah 100 balik. Tapi cenah kang dicicil mah saterpuguh hitunganna hebat bisa kalikeun nyata teu kasih diukna cek saha wiridan kudu diuk kade ieu mah loba alesan jelema kedul mah nyata kang teu kasih diukna lain teu kasih diukna kang ece nu penting mah wiridanna bari nangtung meunang bari sare teu meunang bari sare mah kerek atuh bari jang kerek mah wae aing ece mah anjing sadaya bari jadi sakantonan ngaramet prak wae apan kena balik ka sawah mah dina ngaramet meureun kumaha nyekel tasbihna ulah nyekel tasbih zaman baheula nyekel tasbihna zaman ayeuna anu ditoelan teh geuningan ditukrak baheula ge sada keneh baca tasbih tukrak sok diba naon teh disadake ayeuna mah ditoelan tinggal ditinggali oh geus meunang 20 siki atuh wegah deui cenah make tasbih mah ditong make tasbih we atuh kang bari macul wiridan teh la haula wala quwata illa billah ketuk macul la haula wala quwata illa billah ketuk deui macul la haula wala quwata illa billah ketuk deui macul beureun cenah kang teu puguh hitunganna eta mah lamun ketuk macul teu nyekel tasbih nyekel oge pacul heukeun bae lah capek encan maca la haula itu masalah haulana dia capek kan ya tanya capek oh bisa lah tapi ke 100 bukan kan capek lah bisa lebih gitu tepat-tepat ini capek pasti oke kalian terus dulu mana-mana orang ini capek berarti ini sepi karena jumlahan sok sanajan dina hakikina dina zatina ya dulu rahimakumullah can lebih ngesalah dihitung-hitung lebih dulu rahimakumullah kul khairan carita pek nyarios teh cariosan anu sae lamun santri di kobong cariosan anu cariosan saya teh ngapalkeun nalar santriyin pek di kobong teh sing rajin nalar di dalam takun hafidhan wa'ian baca kalil kutubilayan pak wahai para santri lamun anjeun tara daek turun talar tara teu daek ngapalkeun di dalam takun hafidhan wa'ian baca kalil kutubilayan pak mangka ngumpul-ngumpul maneh kana kitab teh layan pak teu manfaat katakan santri di kobong geus di paling penting meunang sabaraha taun ieu teh tos misalna 3 tahun alhamdulillah tos katalar 3 kitab kudu aya perkaya kitab anu katalar dan kade di bapak-bapak yang disepuhna bahasa ini mah kena balancing kena seimbang antara ban katuhuh jeung ban kenca kudu seimbang supaya jalan eta mobil teh teu iweng ya ban katuhu jegrek ban kencana rada ngarampeon teu geus dipakena oge budakna semangat dina ngaji kolotna teu semangat batakan pamirsa Bapak Ibu sadaya abdi mah sok kadang ngaherankeun ayeuna seueur para ulama para alimil ulama jalmi-jalmi nu berilmu mulai dipunutan ku Allah satu persatu kawitan pun Wahaji Jandan digelar samiwan kemudian Wahaji Abe tapi mah kaduana oge kaduana digigir leuwih hareup kasepuhan di Warung Cagar kageusang kasepuhan mama ajengan koko ngantun di jalma-jalma nu ahli ilmu tos dicanakan ku Allah sok aya dengan sepuh teh ibuna atanapi bapana asa keueung ya alam dunia teh jalma-jalma nu berilmu dicanakan ku Allah teu kudu make diomongkeun asa keueung mah budak we pasantrenkeun
sok aya abdi laros asa turun cenah di alam dunia teh jalma-jalma ahli ilmu teh dicanakan ku Allah biasa ari asa keuleuh mah ari teh baru putra teh gaduh sabeureun tilu nu di pasantren teh sabaraha urang nya eta ada jalma teh saurang-urang can di pasantren budak pasantren asa keuleuh alam dunia teh jalma ahli ilmu teh dicanakan ku Allah budak incu ablikeun ka pasantren sinana raji pati-pati itu ngaji oke cicing di kobong katakan abdi sok diwarang kamuran kali santri yang ayo perlu tinggal sok bilang balik dan kade ramana sepuna lamun urang kali urang menuju di pasantren kalau sok bilang dititah balik sautak saeutik dititah balik jang wiheula naon aya bantuan bapak macul di sawah entong budak kok di pasantren Papan abdi meureun aya nu bantuan neangan we tukang kuli entong dititah budak balik ka imah budak kasihlah khusus sila ngaji di pasantren ya dulur rahimakumullah sok aya di sepuhna nu wawartos ka pun anak bade lega widi dilarang uih heula bade naon kitu sok aya eta wawartos teh urang kali kadang-kadang urang kali santina di nuhunkeun widi bade uih heula teh kaya naon umawi aya tatangi bade nikahkeun putrana cek abdi naon hubunganna jeung maneh sok aneh budak santri teh kade di parungpan teh sok nurutan kitu aya santri di parungpan teh kakangana rek kawin atawa babaturanana rek kawin da widi bade uih heula naon dari jangan bade nikah naon mah urusanna jeung maneh rek kawangan atau rek jadi saksi aku mah jadi naon nawi daya nu bapan kos piraku di ditu jelema hiji jajan cicing we di kobong numawi di kobong oke prek saprek dan di kobong aya waktu ngajina coba we bandingkeun sok bapak ayeuna musim budak sakola musim daring pembelajaran dari jarak jauh kanu pasea jeung indungna parabot HP jeung indungna gara-gara budak sakola pelajaran dina HP aya di pasantreun dina HP teh henteu tatap muka we terus dulur rahimakumullah loba nu pusing loba nu broken sepuh-sepuh gara-gara ulang kali ke sakola-sakola dina daring di pasantren santri kalau sok minum bali cicing we di kobong dan geuningan pan ayeuna masasi rojak guru dan nuju sibuk angkat-angkatan ulemankeun wae da guru masuk paksakeun ngaji aya sawaktu-waktu wae saminggu katakan abdi sok ngadamel tamsil ngadamel contoh wahai para santri sakedul-kedulna anjeun di kobong eta teh sagetol-getolan cicing di imah di kobong saminggu ngaji bersakali eta teh getol lamun di imah mah nah sebabna jadi imah balik 2 minggu teu buka kitab sakali-kali acan coba testimoni buktikeun ku bapak ulang keturungan kali masante di parung konteng uih heula ka bumi 2 minggu cing tempo eta jarak 2 minggu budak urang di imah buka kitab teh sabaraha kali kadang teh sakali-kali acan aya di kobong masa kedul-kedulna dina saminggu aya we buka sakali wae henteu buka kitab sakali atuh ngareun babaturan nu kertas lipat dorobayat di budor banjir sajabahna kareueun ku budak urang teh sakedul-kedulna budak urang di pasantren sagetol-getolna budak urang di imah batakan tong minang dititah balik budak teh keur wae antal di kobong ya menang satahun terbalik-balik tapi gaya urang kali menang satahun terbalik-balik kewe balikna teh lebaran itu ge bubuhan kumapana dipambeulikeun baju ayo teh dipambeulikeun baju mah tara balik sakabeh teh kunaon maneh teu balik awi bade wih ge bade naon kitu pake bade naon biasana pan lebaran teh ngangge acuk nu enggal ayeuna mah bapak teu mapapelinan acuk nu enggal teu pambeulikeun baju dulag balik basa naik naon balik pakean baju kayak kakek wae mun hiji kobong pan kitu budak santri rek rajin ngapalkeun nalar ya takar dina abdi mah nalar teh hese dawuh nu babari nalar mah kabeh ge hese
Jadi kumaha tuh resepna supaya nalar pabari ulah ditalar we. Santri hayang bisa nalar Kang, aya sabubaraha hiji santri Kang abdi teh hayang gampil nalar naon wiridana teu kudu nalar wiridan nu sejen urek ditalar we kumaha. Ieu mah sok lieur teuing. Ari hayang katalar yakulu ari maca wirid nu sejen nya moal katalar yakulu naoge. Ari hayang nalar yakulu kudu dibaca naon eta we yakulu wiridkeun. Hayang katalar yakulu hayang katalar alfiah ari wiridan ya hafidu aya kudu tara kapanggih nyawa ge katalar atuh. Dan resepna wahai barudak santri lamun hayang katalar abdi sok maparinan rumusan, sok maparinan tamsil. Lamun hayang katalar tong ditalar ya kan. Akan hayang katalar yakulu hese atau babari kumaha carana tong ditalar. Akan hayang katalar alfiah babari atau hese babari kumaha carana tong ditalar. Bukan hayang katalar tong ditalar. Ai kitu kudu baca we baca. Oh. Nah, hanya make kudu dibaca. Kita testimoni, saya tidak pernah berbicara tanpa pembuktian. Kayaknya kau orang dia, ayah tu pernah ngajar nalar kulhu tu, ayah tu pernah ngajar nalar Fatihah tu, entah katalar tu kulhu, kunaon sabab nama ke katalar, minum pangi, tak tidak sholat pangi tu kulhu tu. Sholat sunat rawatib qobliyah punya kulhu. Sholat farduna rakaat kahiji rakaat kadua punya kulhu. Ba'diyahna pangi jeung punya kulhu deui. Dengan kaya kamaotan baca kulhuna ke 11 dan pangi jeung kulhu. Eta jeung surat nu sejen baru bacakeun surat Ad-Duhan kami ke 50 kali mana kaya surat Ad-Duhan mikir sababna jarang kali atuh boro-boro jeung surat Ad-Duhan jeung Yasin oge kan sami sekali aprokan make ngagudag kana jadi surat Tabarok wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna urang kitu Yasin teh wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Jadi itu Yasin tungtungna kana jadi Tabarok. Naon teh make kitu tara pangi sok pangi teh langka. Tapi lamun minang pangi pasti aya nu nerap neng, aya nu nerap jang sabab atanapi 2 bab dina jangka sabulan ngan pinang panginna. Matakan lalu hiji perkara menyikapi, menanggapi, menghadapi sebuah perkara jangan dibikin mumet, jangan bikin susah. Enjoykan saja, gampang. Digampangkeun ka kau hese-hese lamun hese-hese saperot mah dipacok. Kudu katalan ya. Alfiah teh pan 1000 bet. Rek kumaha nya nalarna? Entong rek kumaha nya nalarna? Ngeureuy we bari ngeukeun. Kudu katalar yakulu malah. Akang gitu lamun aya kahaya. Bapak hayang ibadah haji teu aturan tenang we. Kamari atawa hese, kalau nyebutkan hese, kamari. Babari kang ek ibadah haji teh kamari. Erek berangkat wala kang erek. Nyebutna erek we. Sok aya nu ditanya teh, kana yang ibadah haji teh aturan tenang we. Erek berangkat wala punya. Ade ulah teuing punya mah. Jika nu kurang kahayang teh erek. Akang erek berangkat erek. Ya, tahun hareut. Wes kaptana canucan. Nah, kalau kita ulah harus yakinkeun rek berangkat, abdi mah gampangkeun dalam perkara nu cek atur hese. Babari atawa hese berangkat haji, babari. Akan rek berangkat, erek, iraha tahun hareut. Wes daftar ucan.
Nek kumaha berangkat apa kan mat berangkat nah tahun hareup. Nah make tahun hareup ada pasti tahun hareup. Moal tahun ayeuna moal tahun kamari. Kapan waktu kaya tilu zaman madi, zaman har, zaman istiqmal, zaman madi nu kaliwat mungkin berangkat urang teu terdaftar. Zaman har, zaman ayeuna mungkin kaliwat zaman istiqmal, zaman kahareup. Akan rek berangkatna iraha tahun hareup. Tahun hareup ke tahun sabaraha? Tahun hareup, poe. Dan tahun 2050 ke tahun hareup. Katakan ngobrol ke kitu gampang tuh. La astashilan la sa'ba au muhrikal hula. Wa ma qadatil amalu illa lisabirin. Karek berangkat haji arek ya tahun hareup. Akan yang mobil enggak ngomong we, beli moal arek ya tahun hareup. Dengan ke tahun hareup can deui keneh kurakana teh ditanyakeun kamis beli teh mobil teh ucan. Apa siakan tahun kamari tahun hareup? Ka ieu we ngomongna apa tahun hareup. Terus jadi tahun hareup, tahun sabaraha kita kupingna tahun hareup. Nek ujang bageul lamun nek dina nalar kitu. Lamun hayang gampang tong ditalar, kudu kuat baca we baca. Pembuktianna tara aya jalma anu ngahaja-haja nalar surat eueuh. Tapi kunaon boro-boro ieu mah keur nyaring cacak-cacak keur sare disepak ku babaturan. Yo urang teh kawan baca kulhu langsung neureuh. Ya. Boro-boro keur sare ajeun surat anu can panggih atawa jarang panggih mah keur hudang sekalipun ditanya, "Kang, baca surat Ibrahim." Tapi ke 50 kali. Kumaha surat Ibrahim teh? Mikir gara-gara naon? Jarang panggih. Coba neng ujang bageul lamun urang mineng panggih jeung yakulu pasti yakulu teh mesem yakulu teh seuri pati-pati kurang mineng dibaca nyadak seuri wae karena kitab kan baca mah tunta we kitab teh teu daekeun seuri-seuri mineng we dibuka nya rumus abdi kabangan santai kitu teu ngarti dina hiji kitab teu kudu di eureunna ulah dieureunna ngarti kitab mantek kali teh kahartinya teu kudu dieureunna buka we terus engke manehna seuri sorangan seuri sorangan kula rahimakumullah maka barudak santi nuju di kobong kade ulah sok mineng uih salah satu gogodak keur di kobong teh kitu hiji hayang usaha kaduana hayang kawin geus batur mah berangkat karena pagawean tempat pagawean balik balik kaleng lebaran setor merek palibasana merek THR ka indung bapana urang mah nyapakeun teh nu dibawa di kobong seseuhaneun jeung seseuhaneun we kedua ngamimitian mah saperti kitu teu lila-lilaan mah dulu rahimakumullah tak urang dulu di kobong sing sason-sason sing nyaa tah amanat pemerintah wasiat pemerintah himbauan pemerintah adalah kul khairan aw yasmut memakai masker para ibu cariosan anu sae kul khairan dzikrullah aw yasmut atawa ngabetem sakaligus aya cariosan dosa teh naon kibib namimah gibah jeung sajabana kibib ngabohong namimah ngadu-ngadu rame teh lamun salaki jeung pamajikanna para syekh teh ditempokeun kata ku namimah atanapi gibah ngomongkeun kagorengan kaawenan batur ceuk tujuan liung sapertos ieu aya we tiluan geus ngobrol we mimitina mah lain kana gibah ari itu nama lagu bak gitu teh tetap kalau diteruskan lamun ngomong-ngomongan kira-kira sekurang pitu manfaatkeun kan itu teh pasti lagu bak kana gibah aya omongan teh dosa henteu ya dosa henteu ganjaran henteu ngan eta teh malaya nih henteu manfaat caritaan teh teu manfaat bejana si haji anu ngabangun imah nya nya katilu tingkat geus kitu aya teu manfaat teh ka omongan henteu karena itu make urang resep ngomongkeun batur
ngomongkeun tingkah baku ge bedana si Haji anu gayung deui termos eta kan kamari ke mixer kita kabayar teh tuh jadi ngomongkeun batur we nu asalna tidak ngomongkeun teu manfaat jadi kana ngagibah ngagubrak teh batakan batar mala yakni tinggalkeun perkara nu teu manfaat ke anjeun. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itu filosofi yang disampaikan, yang diajukan oleh pemerintah. 3 protokol kesehatan. Kita punya agama yang lengkap jauh sebelum pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Agama sudah menerapkan lebih awal. Wasul kafaini, ngawasuh 2 dampal panangan, ngawasuh menjaga jarak, hasilnya physical distancing teh jaga pergaulan urang kali urang termasuk diri urangnya jaga pergaulan. Maka kalau pepeje Sayyidul Aqailah As-Sakandari la tashab man la yudhiduka maqaluhu ilallah wa la yadulluka haluhu. Tong sok kahijian anjeun jeung jalma anu teu memberikan semangat, memberikan wejangan maqaluhu cariosanana menuju Allah wala yadulluka haluhu tara nuduhkeun tingkahna menuju Allah. Dalam artian ulah sok gaul jeung jalma anu toleh jalma anu jauh tina parintahan Allah. Batur sholat manehna cici, batur kana rotilan manehna cici, batur ka madrasah ngacampelu dina galengan. Tong sok dihijian kitu. Naon sababna? Teu aya bahasa suku geuningan. Lamun urang ngadak-ngadak dekor, tuh ben si eta ngalaksanakeun ka madrasah ayeuna mah kieu di ka madrasah aya naon nya? Oh, kaupek, menang kaupek di mana teh? Kaupek nengkong. Bahasa sepuh sok aya kaupek nengkong. Eta teh bener kalah itu kaupek nengkong teh. Bener eta teh. Naik kaupek sok nengkong gitu. Nong nengkong na kaupek teh ti jalma nu tos diparingan kaupek ku Allah ditengkongkeun ka diri urang anu geus kedua. Gara-gara naon? Musahabah babarengan sakelah kan. Urang ngahijian jeung jalma nu sok ka madrasah, urangna kedul ka madrasah, lila-kalilaan mah bakal kabawakeun. Urang kabawakeun teh boga kaupek di mana? Ti Allah ngan lengkong ka si jae. Ti si jae ditengkongkeun ka urang. Eta teh kitu ka. Batak faidah urang musahabah ngareunceungan jeung jalma nu tos diparingan taufik ku Allah supaya urang kaparingan taufik ku Allah. Ladang musahabah reunceungan jeung eta jalma. Itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Ladang boro-boro sok aya jalma teh geuningan ka urang rotilan lu maka we ti payu aliakan kenaon atuh ngadak ban taufik. Taufik dinaguan boro-boro taufik kang duit oke ban kudu diteangan duitnya kudu diteangan komone taufik teangan taufik teh kamana kajalma nutos diparingan taufik ku Allah. Dulur kaum muslimin rahimakumullah jam 11 ras kitu kudu komitmen cek terus nanti cek terus awas abdi Rasul tahu tos, Rasul isi nu hayang tos wetu, ini ke balali gitu kan. Tapi terus ngomong jeung pihak oge kemudian, cara Islami rajulama. Tadi teh dulu rahimakumullah tina mukaddimah Rasul ngandika innal Isra wal Mi'raj ta'limun li ummah. Isra sareng Mi'raj adalah taklim. Taklim teh piuruk, taklim teh papatah pelajaran asaha li ummati ka umat kuring dawuh Rasul. Apakah nya Isra Mi'raj teh pelajaran kangge urang? Kita telah lebih dulu. Rasul ngalaksanakeun Isra sareng Mi'raj aya dina tahunan aya dina waktos Amul Hazan.
tahunan nalangsa kusabab naon di kantun guru janten bojo Sayyidatuna Khadijah, di kantun guru janten paman Sayyid Abdul Muthalib. Dulu rahimakumullah, Rasul di kantun kedua tokoh terkemuka yang menjadi pembacking Rasul ngalaksanakeun dakwah. Lalu tos di kantun Rasul aya dina Amul Hasan kang karawas di kantun guru janten bojo. Tapi mau ngobrolkeun di kantun bojo karawas ayeuna di kantun guru janten putra nomor 10 dinten abdi dikantulkeun ku putra kabayang jeung ka inget we letak ayeuna ge ka dieu sareng pun bojo itu-ituna beberapa aya di kantun bojo antena boro-boro di kantun ngan di kantun pupus abdi we testimoni mau ngomongkeun batur kakarek ditinggalkeun ku pamajikan ceritana rek tilu poe di cenah widi hoyong uwi heula mangga cek abdi mangga nyebutkeun mangga teh aya keneh pamajikanna mangga bade sabaraha lagi uwi teh tilu dinten he moal jajabkeun bulan santi kakarek oge diberangkatkeun diantarkeun jam 8 jam 12 berarti kakarek 4 jam dan ieu cicing mah terpupuh, lain liwes, terpupuh. Biasanya, padahal antara jalan ngobrol jeung bojo oge. Sugan pacenta cengkang ngobrol gitu lah gitu. Kadang-kadang abdi di kamar payun, bojo di pawon masak. Kan tenang lah mun aya. Biasana budak sok ngelek di bumi. Katakan lamun urang kan gaduh putra, putu nya masih kene alit. Lamun di imah misalnya teh modern teh ngabalatakeun we ulah bicara. Ya, ulah bicara ceu. Ulah gaduh putra nu hiji 5 tahun, nu hiji 3 tahun, man mopepan lan ngabalatakeun di imahna teh. Wah, indungna teh pikakeun adu belajar. Sia teh ngabalatakeun teu we antep daripada geuling sia. Oh, urang geuling mending ngabalatakeun. Mending ngabalatakeun keun wae, imah teh sudah balatak da saha rek komenna. Otak Allah kita tanya imah cilajanu akan ngabalatak naon urusanana kita tanya sapodo teuing imah urang dibersihkeun anak urang dibalatakeun ku anak urang. Oh panimana oge geuningan ku anak teh sok diuncak racet. Kadang-kadang budak teman patot man pulpen jeung bugunungan teh bae da imah urang dicoretan ku anak urang meureun keur edukasi budak. Keur belajar melukis teh bae da mediana raya temok-temokna geus we mah urang diocak rocetna. Beul keur bae kitu bunga ningali budak kaget teh kan. Kata kami ka pun bodo, keur wae budak. Keur ngorek keur mope pamodel kitu keur wae enggak usah bangga. Betul keur sehat, keur geuning baru lipuna an indungna jeung bapakna. Jeung budak keur ngalepe. Neng hoyong naon, hoyong mamam, hoyong naon, budak teh, aing tadi kamari aing tercager teu ditawaran. Kan kitu baru budak teh. Dengan teh budak hayang mah yang mam jeung naon jeung lo, wah sawa jeung lo bingung hayo. Teu uyah we dahar teh. Dengan teh geus geuring budak karek ditawaran. Teh budak teh daripada bieu-bieu teh mobil geuring we terus abdi mah. Isi kitu jeung rahimakumullah. Eta budak keur beuseuh abdi dikanturkeun kudu janten di dalam mudik kudu janten bojo kudu janten putra dieu jeming teh di mana biasa sok garecok biasa sok rame di imah teh budak sinarelek. Dulu rahimakumullah da bahasa budak moraina meureun boring kan bepek di imah sok bakal soranganan gulatak geulitik paranuku teu puguh cabakeun jadi ka dapur ningali dengan sangu deui rahimakumullah coba melayani jeung pamajikan Kangjeng Rasul aya dina Amul Hasan tahunan nalangsa maka ku Allah diberangkatkeun melalui perjalanan Isra sareng Mi'raj. Tapi hati-hati bahwa Rasul ngalaksanakeun Isra sareng Mi'raj lain rek bungahan sanes rek repressing sanes bahasa urang rek papajar dia bahasa Cianjur eta di mana-mana rek bulan puasa
sok mak kuling kaditu kadieu biasa teh ka laut biasa teh ka Silang Barong ka Jayanti gitu karek laut teh ka papajar asa teusa lamun Ramadan puasa teu papajar heula padahal luhur katerangan rokekan sok teangan dina kitab fikih sugaan aya la yasihu saumu illa bil papajar aya meuh tapi da urang Cianjur mah kudu we kudu papajar ajakeun ka urang Bogor papajar yuk labukeun atuh nyahoeun ajakeun ka urang Bandung papajar teu apalna rekreasi apalna buat ram teu apal papajar itu bahasa host urban host bahasa Cianjur papajar urang Cianjur mah nalika rek bulan puasa teh kudu we papajar. Nah padahal jero-jerona papajar teh naon ciceu? Dahar hareupeun cai. Oh, dahar hareupeun cai. Dahar datang di imah ngaliwat teu japu. Ah, urang we cenah urang di Palabuhan we atau urang di Apra we datang ka ditu teh ngaliwat teh jeung japu keneh dahar. Padahal manaon hese lah dihareupeun imah ge aya kula dahar dihareupeun kula. Tapi tidak ada kepuasan batin gereh tong keluar engkau masih ada kebiasaan mah ya asal ulah teh bertentangan dengan syar'i papajar mak salat pohor katinggalin ka urang teh kitu papajar mah keluar geus jadi budaya salat pohor teu ditinggalkeun salat asar teu ditinggalkeun bari Istiqlal teu meunang di jamaah salat pohor jeung salat asar oge Raja Tidil Kajayanti oge depan lihat oge lagi silaturahmi rek papajar kan jadi rahimakumullah kau sok liwat keluar rek papajar haram di mana haram sih teu boga duit ari boga duit kader we ka dinya dulu rahimakumullah liweuh dan ulah teh papajar panghusuna ari lebaran oge panghusuna ya lebaran panghusuna sakaya perbedaan ini ya urang lebaran beda sapoe tong sok tiweuh lebaran beda sapoe nah ade kaem dieu mah lebaran teh poe Rebo ini kaem itu mah poe Kemisnya lebaran teh beda sapoe keur wae beda sapoe mah tong liweuh meureun beda ngitung sakitu we atuh sabab naon beda ngitung beda daerahna apa urang jeung Jepang beda sabaraha jam ya urang jeung Amerika beda ayeuna jam sabaraha jam 11 poe naon ayeuna teh poe Salasa poe Senin di Amerika ayeuna jam sabaraha jam 11 poe Minggu poe Senin di mana tuh liwat di mana? Berarti beda daerah, beda tempat. Jadi orang di DKI itu beda tempat, beda hitungnya, beda sampai beda wajah. Lu kudu riweuh, mana pun lebaran beda 8 poe. Oh mah Surawana beda 24 poe mah. Si eta mah naonnya karek puasa 4 poe geus lebaran, ka riweuh kakara. Lebaran beda sampai mah kudu make riweuh. Jadi rahimakumullah lebaran beda sapoe menikah jadi fitnah tolong jadi fitnah namun lebaran beda 25 poe gitu kan batul mah puasa kene kakari poe kageuna kalihna mah geus lebaran mah eta dulu beda mah aliran taon aliran cuceng banget begitu hadirin rahimakumullah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah jadi lamun urang rek puasa rek papajar heula wae tapi Rasul ngalaksanakeun Islami lain rek papajar rek naon atuh Rasul teh bade ibadah maka jadi pelajaran ka urang dina bae nama geuning yang diuningakeun bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mudbajian id atahu Jabrailu wa Mikailu wa ma'ahuma malakul akhar fahtamaluhu ila bi'ra jam-jam dina hiji waktos Kanjeng Rasul nuju aya di hijir Ismail indal baiti caket Baitullah indah teh pandorok makan
indah di mana koruba deket Baitullah mutajian bari nyinggir Kanjeng Rasul nuju kayan itu id atahu Jibril wa Mikail ketika Rasul nuju kayan itu sumping malak Jibril Mikail wa ma'ahuma malakun akhar diiringi dengan malak yang lain wakilah al-Israfil menurut satu kil adalah malak Israfil. Ketika malak ini datang kepada Rasulullah untuk apa? Pahtamaluhu ila bi'r Jamjam. Lalu di manaan hakikatnya pahtamaluhu ngawatoh. Tapi tidak berlaku ya. Cok kurang telah pahtamaluhu mangka ngawatoh iya tilu malak kekakanya. Jadi Rasulullah dirajang gitu. Utilu malak dicekal belah katuhu belah kencak hiji malak deui mureunna ngapotong sampai anak sanes atuh manehna nu rada lemes saeutik pahtamaluhu mangka tilu malak ieu teh nuntun Kanjeng Rasul nuntun ka mana ila bi'r Jamjam kade di manaan pahtamaluhu mangka nu tilu malak ieu teh ngarejeng Rasul dikumahakeun dicana ka sumur Jamjam. Jadi Rasul teh kerebek-kerebek gitu kana sumur Jamjam. Tapi kemanaan kitab seperti itu. Dan boro-boro ngamanaan kitab kau, ngamanaan bahasa urang ge kalau baru teu kaharti. Lamun di alur ceritana mah baru teu kaharti. Cok we. Manggeus di mana? Di pancuran. Bocor teu, badak. Cing kaharti teh taungan. Kahati nyambung nyambung kangges di mana di pancuran bocor ke pancuran badak anu bocor ke pancuran atau cai tapi dengan ngerti dan matakan cikoidah laulal hadap walidbar lapahi malil walhimar lamun yang hadap jeung idbar maka bakal ngerti karena ilmu teh doma oge. Dan kusabab ayah hadap jeung idbar boro-boro doma jeung anu berakal sekalipun lo anu teu ngalarti. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi nu maknanya sedemikian halus pahtamaluhu mangka nuntun tilu malak ieu. Nuntun saha? Nuntun Kanjeng Rasul. Ka mana nuntuna? Ila bi'r Jamjam. Ai ila makanin alladzi yuqarribu bi'r Jamjam. Kana hiji tempat anu nyaketan kana sumur Jamjam. Da urang ge baru teu kahar bicara tadi, kage papajar moal arek mana laut. Teu bener kalau ka papajar ka laut. Yang urang ngaliwat yuk di mana? Di laut. Jagoan si ujang mah. Ngaliwat di laut bisa gitu ngirum seuneuna di laut. Henteu. Di mana tuh? Di basisir deket laut. Dan lamun dihakikatkan gitu asa pemorosan kata bang kurang ulin ka mana ka tempat deket cai badak negara rese ting tempat deket cai badak cai badak dong laut nah di basisir gitu di basisir lagi geus leungit urang ngaliwat yuk di mana di laut ayo jeung bisaan kan jawabna Nur rahimakumullah lamun di hakikat mah teu ngarti eta. Di hakikat mah teu ngarti. Panggeus di mana di pancuran bocor tuh badak. Naon nu badagna ieu? Oke ngarti di nu nanyakeun. Maka jangankan meneliti bahasa Arab, bahasa Sunda pun banyak yang tidak nyambung tapi dapat dimengerti. Tetapi harus menggunakan bahasa yang halus seperti tadi. Rasul dicana ka tempat caket sumur Jamjam putilu malak ieu dibedah mana dibedel dadana dikeluarkeun manehna wallahu a'lam kaifiyana juga sapertos kumaha karena qalbu itu bukan hal yang bisa dilihat tetapi situasi atau benda yang abstrak yang ada dalam diri manusia disebutkan dimensi ketuhanan
wallahu a'lam kaifiana kurang kudu jero deui gajina masalah kana kalbu ngan dina kitab diulingakeun Rasul dibedah panana dikaluarkeun kalbuna dibersihan taklimun li ummati pelajaran ke urang lalu pelajaranana Rasul Isra Mi'raj bade ngalaksanakeun ibadah atuh urang ge lamun rek ibadah kudu bersihkeun heula hatena erek salat bersihan heula hatena erek puasa bersihan heula hatena matak sakedap deui sok aya nisfu Sya'ban urang teh ngalaksanakeun ibadah saum dibersihan heula manahna dasar resna lain satahun sakali urang bersihan manah teh kuduna mah tiap kali rek ibadah dohiriyah dosa dohiriyah atuh salaki jeung pamajikan memeh ngalaksanakeun salat perlu salakina mah hampura aja bisi dikawitan di dugi kaina Bapak aya dosa perdosaan aya caritaan tingkah laku nu mataknya di kana hate hampura Bapak rek ngalaksanakeun salat hidungna sarua gitu bapana hampura ya abdi rek ngalaksanakeun salat pohor ayeuna bisi dimimiti subuh tepikakeun ayeuna aya tingkah ucap laku lampah abdi nu teu matak teu geunaheun kana hate Bapa hampura abdi bisi ngamatak kahalangan kana ibadah abdi dia kuduna teh kitu bersihan heula bersihan naon bersihan dosa nu hukukul adami hak-hak jeung papada jalma atuh bersihan kalbu bisi ibadah urang dicampuran kudu panyakit hate aya riya aya sum'ah aya ujub aya hubul madah rek ngalaksanakeun salat teh sabab hayang dipuji ku batur bisi aya panyakit kitu leungitkeun saeutik-saeutik kan lamun teu mampu kaya ulah deureuna ibadahna biasana kanggo testimoni pembuktian lamun ibadah sok dibarengan ku panyakit riya jeung hayang kapuji ku batur lain ibadah fardu tapi ibadah sunat salat duha salat witir salat rawatib qobliyah ba'diyah sok aya nu geulit dina hate hayang kapuji ku batur puasa Senin Kemis sok aya nu geulit dina hate hayang kasebut jadi jalma tukang puasa ibadah sunat matakan Bapak dina tuntunan fikih diajarkeun lamun urang rek ngalaksanakeun salat sunat saena di bumi entong di masjid erek duha di imah erek tahajud di imah erek witir di imah erek qobliyah di imah salat farduna kakara di masjid supaya naon ngajauhkeun diri tina hayang katempo hayang kapuji ku batur. Dan kamu terbisa teuing atuh abdi makhluk hayang salat duha di masjid heukeun wae lah dan dibarengan ku hatina hate hayang kapuji ku baturkeun wae eureunna kau salat duha entong ade jelema teh ieu mah zaman lamun salat duha hayang kapuji ku batur moal ditarima lamun kitu mah mun salat duha salah eta pemahaman jadi kudu kumaha tuh beureuh terus sabab moal kadatang ikhlas namun can riya heula sapoe wapoe hayang kapuji pasti aya saminggu 2 minggu luntur saeutik-saeutik sabulan 2 bulan leungit kabehanana hayang kapuji ku batur sabab geus ngarasa kaperluan kawajiban keur diri bagja temenan jalma lamun ibadah sunat karasa wajib silaka temenan jalma lamun ibadah wajib geus karasa sunat. Dulu rahimakumullah jadi pelajaran kami ulang bahwa rek ngalaksanakeun ibadah teh bersihan heula manahna. Bapak Ibu kaum muslimin karasa kabeh teh semuanya sakieu wae dulu rahimakumullah. Mudah-mudahan cariosan abdi sinaya manfaat khusus kangge nyalira umum kangge urang sadaya dina ningkatkeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal leresna taufik sareng hidayah ti Allah lepatna kaalpaan kabodohan pribados sakitu nu kapihatur akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.